La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lain teu daya teu upaya dina wujud ujang teges kumpul pirang-pirang daya jeung kakuatan ngan aya tapina kahiji eta daya jeung kakuatan nu aya di ujang teh lain nu ujang kusabab lain nu ujang ulah di aku. Kadua eta daya jeung kakuatan nu aya di ujang teh aya batesna kusabab aya batesna mangka ulah pegat tina sumberna nyaeta Gusti Allah. Sabab angin Gusti Allah nu daya jeung kakuatanana daya wates wangeunna da tingali mun disyariatkeun mah saperti HP namah alus, baterai namah full, pulsa namah aya, kuota namah loba, tapi mun sinyalna pegat mah panteu walakaya. Saloba-lobana pulsa, sapinuh-pinuhna baterai, saloba-lobana kuota, ari sinyalna pegat mah sinyalan panteu guna eta HP teh. Dipake nelpon teu cumpon, dipake muka medsos teu berhasil, dipake ngirim WA teu metu kitu lin. Eta teh ayat-ayat Allah anu nyata mun dikembalikeun ka diri urang masing-masing mah urang teh ibarat kitu. Narika orang pegat tina pitung rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala sok sanajan istilahna geus legok tapak genteng kadek geus linuhung ku ilmu jembar ku panalar tapi dina kanyataanna nama ilmu panemu jampe pamake teh loba nu teu metu. Kusabab kitu mangka dina ngalakonan hirup di alam dunya urang kudu eling lan waspada ulah aya nu di aku ulah pegat tina rahmat karidoan Gusti Allah. Jadi dina wujud manusia teh geus loba daya. Di antara daya nu aya dina wujud manusia teh nyaeta kahiji daya fisik. Mun eta daya fisik diolah kadituna ngahasilkeun katerampilan. Aya nu terampil dina bidang macul, nu kuli panggul di pasar, aya nu jadi atlet olahraga seperti atlet tinju, pencak silat, maraton, sepak bola, angkat besi, binaraga jeung sajabana. Jalma-jalma nu terampil dina bidang nu saperti eta, ta eta teh hasil tina ngolah daya fisik. Muncullah Mike Tyson, Ade Rai, jeung sajabana. Nu kadua daya pikir. Tina daya pikir kadituna melahirkan ilmuwan-ilmuwan cendekiawan-cendekiawan. Da ku ayana para ilmuwan, ku ayana para cendekiawan di bidangna masing-masing mangka kadituna ngalahirkeun bermacam-macam ilmu pengetahuan jeung teknologi. Jadi hasil tina ngolah daya pikir, ilmu pengetahuan jeung teknologi berkembang. Aya ilmu palak, aya ilmu kimia,
aya ilmu fisika, aya ilmu biologi, aya ilmu ruang angkasa, aya ilmu metafisika, aya ilmu parapsikologi, nu mistik-mistik ge berkembang. Contohna dina bidang teknologi pertelevisian tiba heula nepi ka ayeuna pan terus berkembang. Baheula mah TV teh hitam putih ngan aya gerak na hungkul eueuh soraan disebutna TV bisu. Tuluy berkembang tina TV hitam putih anu bisu kana TV hitam putih anu aya sorakna. Tuluy berkembang deui kana TV berwarna, tina TV anu kotak tuluy berkembang deui kana TV LCD layar datar, tina layar cembung kana layar datar. Tuluy ayeuna tina TV analog berkembang deui kana TV digital. Nya kitu deui di bidang teknologi informasi jeung komunikasi. Jaringan telekomunikasi teh berkembang tina 2G kana 3G, tina 3G kana 4G, tina 4G kana 5G. Oke, mungkin berkembang deui tina 5G kana 6G. Nya kitu deui di bidang-bidang anu sejenna seperti di bidang transportasi, pendidikan, pertambangan, kelautan, industri jeung sajabana. Eta teh hasil tina ngolah daya pikir, ngalahirkeun ilmu pengetahuan jeung teknologi. Nu katilu di manusia oge aya daya cipta. Muncul istilah orang bule mah disebutna teh creative imagination, imajinasi kreatif. Tina ngolah daya cipta kadituna jadi ahli-ahli desain berkembang, timimiti desain komunikasi visual, desain bangunan, desain produk, desain pakaian jeung sajabana. Nu kaopat di manusia oge aya daya rasa. Tina ngolah daya rasa kadituna jadi ahli-ahli cita rasa. Contohna mun di industri kopi aya nu disebut key grader. Gawena ngan ngasaan wungkul, tapi bayaranana pangmahalna. Muncul manehna ngeunah ngeunah teh kopi teh. Ku ngasaan hungkul manehna bisa nyaritakeun panjang lebar. Kaluwihanana kieu-kieu ieu teh kopi teh kakuranganana kieu-kieu. Jeung saterusna. Nya kitu deui di industri kuliner. Eta tina ngolah rasa dohir. Aya ahli mie instan, aya ahli dina rasa kopi, aya ahli dina rasa masakan Nusantara, aya ahli dina minuman-minuman jeung kadaharan-kadaharan nu sejenna. Salian ti rasa di manusia oge aya daya perasaan. Tina perasaan eta lahir empati. Tina empati kadituna ngalahirkeun para relawan-relawan, para donatur-donatur, para pekerja-pekerja sosial. Aya nu di bidang pendidikan
seperti Ki Hajar Dewantara, seperti Raden Ajeng Kartini, aya nu di bidang kesehatan, aya nu di bidang bencana, aya nu di bidang lain-lainna. Salian teh eta di manusia oge aya daya nafsu nu ngalahirkeun gairah, nu ngalahirkeun semangat juang. Aya nu gairahna teh kana awewe, aya nu gairahna kana gawe, aya nu gairahna kana main game, aya nu gairahna kana diajar, aya nu bergairah kana hees. Aya teh kana hees ge bergairah teh hees we. Hees deui teu kaop nyarande. Salian ti daya-daya anu disebutkeun tadi di manusia oge aya daya kolbu. Tina daya kolbu bisa ngalahirkeun iman, ngalahirkeun adab, jeung ngalahirkeun akhlak. Nah gitu. Jadi di manusia teh geus kumpul rupa-rupa daya kagungan Gusti Allah. Urang tinggal naonna, tinggal makena. Kana naon anu perkara diparentahkeunana. Jadi Gusti Allah teh geus ngamodalan ka ujang teh ku pirang-pirang daya anu disebutkeun tadi. Ngatak tong nyebutkeun teu boga modal. Nah eta teh lain modal hungkul, eta teh modal hungkul tinggal ngagolangkeun. Dia tinggal gawena, ayeuna mah tinggal ngabdina. Sakabeh waragadna geus dicumponan, tinggal prakna. Jadi pusyurkeun eta sakabeh daya kana pangabdian. Pake eta daya kana gawe anu nyata, kana karya anu terpuji. Sebab nganut iman, nganut Islam teh kudu aya buktina. Buktina teh dina gawe, dina amal. Ngan kahade dina barang gawena kudu eling jeung waspada. Ari gawe nu dibarengan ku eling jeung waspada nyaeta anu surup kana kecap anu tadi, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artina gawena ulah aya nu diaku. Sabab kan itu nage tina la haula wala quwata teh illa billah. Mun diruntuhkeun mah kanu daya nu tadi. Kalawan daya fisik kagungan Allah, kalawan daya pikir kagungan Allah, kalawan daya cipta kagungan Allah, kalawan daya rasa jeung perasaan kagungan Allah, kalawan daya nafsu kagungan Allah, kalawan daya kolbu kagungan Allah, kalawan daya ruhani kagungan Allah. Kadituna teh kalawan matak disebut nage kami, ari kami teh aljama nyaeta hasil gawe bareng sarerea. Ini teh anu dohir nepi ka anu batin mun ujang digawe pan ngilu tadaya-daya anu aya dina wujud ujang teh gawe rancage, gawe babarengan berjamaah. Contohna lamun ujang migawe salatus syariat, dina ngadekeun salat ulah aya rasa yen ujang geus mempersembahkeun sesuatu ka Gusti Allah. Lamun eta salat dipandang sebagai sesuatu anu dipersembahkeun ti ujang ka Gusti Allah, mangka ngandung harti eta salat geus diaku ku ujang. Cik ari salat ti saha? Ti Allah keur manusia anu iman.
Jadi salat teh lain keur Allah tapi keur manusia. Ari salat meunang saha? Gerakanana meunang Gusti Allah, babacaanana meunang Gusti Allah. Dina salat pan aya syarat sahna, aya rukun wajibna, aya anu sunahna, aya nu makruhna, aya nu haramna. Eta kabeh meunang Gusti Allah. Aya namun eta salat dipigawe ku ujang, gerakna ujang dina salat make naon? Gerakna ujang dina salat teh make kudrot. Ari kudrot menang saha? Menang Allah. Ucapna ujang dina salat, ngucapkeun babacaan anak make naon? Make kalam. Ari kalam teh menang saha? Menang Allah. Ingatna ujang kana eta babacaan salat teh awal nepi ka akhir kusabab naon? Kusabab aya ilmu jeung akal, aya memori. Ta ilmu jeung akal menang saha? Menang Allah. Ari menang ujang na mana? Eueuh. Tamun geus nepi ka eueuh, hartina ujang geus nepi kana la haula wala quwata illa billah. Tapi mun masih kene aya nu diaku, berarti ujang teh ngomong la haula na teh dusta belaka. Mata tina ibadah bakti ka Gusti Allah kudu eling jeung waspada teh kitu. Bisingkena kaasup kana golongan-golongan jalma anu pendusta agama. Panggeus puguh dina babacaan salat oge ditetelakeun, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saestuna abdi salat, abdi ibadah, abdi hirup, abdi maut eta tetep kagungan Gusti Allah. Jadi sing ingat di mana anjeun ngucapkeun la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kahiji ulah aya nu diaku, kadua ulah pegat tinu bogana, jadi ulah pegat tina bilahi. Sambungkeun eta hate, kiblatkeun eta hate ka ila rabbikal muntaha. Bablas langsung ka puncakna segala tujuan. Kadat ilahi robbi nyaeta kanu kagungan sakabeh daya jeung kakuatan, anu eta daya jeung kakuatan teh taya wates wangeunna. Tong dibulak belokeun kana rarangkeun dunya. Tangke lamun geus nyambung ka ditu diantara akibatna nyaeta nu berat dihampangkeun, nu hese digampangkeun. Di mana geus nepi ka dinya mangka amal-amal ibadah nu ceuk batur berat, nu ceuk batur hese bakal gampang, bakal hampang. Jadi eta hate ulah dipasrahkeun ka hawa nafsu. Ari hawa nafsu teh pan ahlina? Ahli naon? Ahli ngayakeun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pangabdian ka Gusti Allah. Tah kitu jang. Eta sabagian tina cara ngamalkeun la haula. Kukolot urang mah la haula teh disebutna ge kalimat kaluhuran.
artina sing sajama anu bisa ngamalkeunana mangka eta jalma bakal aya dina jalur kaluhuran. Di antara rusyahna mun ujang geus eueuh kawas tadi saperti dina ngadegkeun salat geuningan eta salat teh bilahi. Jadi sing horeng salat teh meunang Gusti Allah wungkul tengke bakal nyata bilahina. Di mana nyata bilahina mangka lakna bakal eueuh. Jadi lamun ujang geus eueuh kawas tadi lakna dina eta kalimat bakal eueuh. Lamun lakna geus eueuh jadi kumaha? Haula wa quwata billahil aliyil adim. Nyaeta didaya anjing dikuatan kudaya jeung kakuatan Gusti Allah anu taya wates wangeuna nu kagungan kaluhuran tur kaagungan. Nalika hiji jama didayaan dikuatan kudaya kakuatan kagungan Gusti Allah naha aya setan nu bisa ngelehkeun boh ti golongan jin boh ti golongan manusia boh ti kaum dolimin wal hasidin. Nalika hiji jama didayaan dikuatan kalawan daya kakuatan Gusti Allah nupang luhurna nupang agungna naha aya pasoalan nu leuwih luhur tur leuwih agung ti kaluhuran kaagungan Gusti Allah. Tapi naha lahaula geus dicekel ti baheula eleh deui lahaula dicekel ti baheula tapi naha ancur deui gagal deui. Boa-boa can nepi kana amalna karek nepi kana maca hungkul.